Waduh. Lompat. Ayah. Mang Gupit, aya Mang Gupit. Ayah. Panitia hajat eta teh Jang. Hiji raga ngababatang di handap mega malang di tanah sadika kaya Toba. katelesan katelesan Leres kula. harian Kenapa? lengendang tega temen Araya. pusar tengah teuing yang aja bebeakan kamalinaan kamalinaan Naik kayaknya naik up. dedek teuing ngalungsar kuraja pati aya pisan anu bela miasi kana dirina kana dirina Wasik. harian Hari kitu. lengendeng temen tengah teuing kaniaya bebeakan kamalinaan kamalinaan keprok kangge bapak hajat keprok asik atur nuhun abade sok hiji raga ngebabatas koprok atuh koprok hei Karari tuwe kakaya katelesan dedah teuing lalaki ngalungsar kuraja pati aya pisan anu bela miasi kana dirina kana dirina nusa estu eta jalma geus mila kadon nafkah keturunan jeung pamajikan jeung pamajikan dedeh asik laki solale ya solale galungsar kuraja pati daya pisan anu bela mi asih kana dirina
tong areret sate takol we. Rupa-rupa wujud manusia germinuhan dunya dina sagala rupa carita kakor mata jeung kakayaan cimatar jeung cahaya pikeun hirup jeung uripna napas nu urang asik bagja dina rupa naraka dunia biwirenu dipulas lipstik cinta ditukeran harta imun palsu bingung nafsu tak bisa paharepan kosong boy isu naon artina kabebasan naon artina kemerdekaan mun hirup diancam sangat saya pikir sabab antara hirup peting dihias ku bulan mabrah solale kaya hartina mun nyawa diwewejen lampah isu pageto lahir rupa wujud manusia bener dengan jadi cocokan nafsu birahi Takol mo. non pisan luan kami juga hatur nuhun lain naon pokoknya geus loba urang Sunda nu teu apa calung kade nya iya Aisyah kelak ieu keur ngobrol teh kan rojo aduh tina impian boleh datang alah dina lamunan boleh jujunan nu dipicinta tukang kecerek cabutan ayeuna duka di iman carita tinggal carita ngan ukur kakak cicing daun kiara bener ragragan wah ngolean boga ieu ampun lain kabawa angin aja hayang ieu make payung kumaha buka kenang sok bayang hayang wau jeung nu puntung kumaha akalanana pikir sing teuing ngabela katina rasa desangka aduh desangka ese capek teu narima Takol mo. awas baik aduh oh sembah heula sembah ka pihatur aduh kan sakitu
dina impian teu boleh datang dina lamunan teu boleh ngangkang jujunan Sok, 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 sok. nu dipicinta ayeuna kakara nu mencung juga tusuk gigi sia teh mana gara sok cerita tinggal wah hatur nuhun cerita hade bener bener bae mana bae ngan ukur kari hareupan oh nye tujuan nu dipicinta oh nye ayeuna hatur nuhun wah keren mana bae hayang ieu make payung kumaha buka kenana hayang wawuh jeung nu pundung kumaha oleh dikiru sing tadidi ngabela katina rasa kobrok